A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7. Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakan ke abah, kenapa itu baca itu seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu, subhanallah 10 bae 11 balik. Atuh ai henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah. Si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 orang cenah ta'adub. Goreng adab atuh kiai na 10 orang na 10 mah. Nurutan sidina Ali gulungana. Teu tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal mah. Mal sakira ieu. Geus berket-berket aing sakira. Siapa belum ibadah tuh. Gaji mesti dipanjangkan umur. Incu pede sakira. Aing mah masih kene aya kene bae terus. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad aku. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu taala. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur. Hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad aku. Kebelah itu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu. Tereh. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Meriang. Cai sangarana ulah ditinggalkannya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan eta Herun eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deh cekeun teh insyaallah cager deh ini mungkin bener eta Abah Haji Herun laqad ja'akum kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu belah boleh tinggalkan panjang umur
Tapi suka beneran bener. Kicenan J jelema bisa kede sih ya ngobrol mah. Tapi ieu cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh. Tetep we ulah ditaringgal bener. Sampai kaduana. Oh. Entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai cekeun. Asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus. Geus tah ulah antepkeun lah cekeun teh. Ieu mah lamun geus jadi. Urang encan jadi mah ulah wakah. Urangna geus. Tadalna laqad ja'akum rasulun. Tah teres ieu mah ya. Pugusiana eungap. Ulah sok-sokan helanan. Wiridkeun ku sorangan we helanan wiridkeun ku sorangan. Ulah wakajang tatangga-tatangga. Cobaan nu menta nu naon. Nu menta nu naon coba. Asana isukan ya. Emang aing teu kuat lah koja akum ya. Ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang. Tek hadiahan abah hadiahan ke Herun. Tek osok kejadian. Padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener. Anu geus kritis di rumah sakit ke badi ICU. Da kojakumna lancar kene. Panjang umur insyaallah. Nu paehan anu mau cai. Tah hiji baca ya geus cerita ibadah bae. Cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah. Mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap. Nabi Darda gola man gola iza asbaha wa iza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk-isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ye, lain nalagaan ye, ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan? Ijing di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah. Ih, hayang naon bae hasil bahkan di dieuna. Kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban. Wahara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong, dek bener atau dek teu bener, pokokna boga maksud maca eta geus hasil teh pokona. Ya Allah sakitu doang dah isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir. Geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula
terakhir hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala tilu balik tas salat masya Allah aya anu diijazahan ku abah almarhum hasbiyallah wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cak abah leuwih mangan 3 beh heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallah wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka abah-abah mah nyahoan eta si hasbiyallah na teu dibaca deui nyahoan da abah geus bagus-bagus ya ka abah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nya na kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun ngan taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana laka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang naon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapeting 10 bali 10 ke hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid genet ieu cenah kieu atuh kunaon teu dipotokopi ke cerita heula ieu mah ke kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam.